Dihanap. Enak pula dihanap. Capek mah. Iya, rokoknya sebentar bang. Rokok. Nah, sebentar, ya awet. Atau kalau di kamar itu mau ngeunah. Ngus, tong di sana namanya awet di kamar maghrib. Kamar ini maghrib. Lumayan. Yuk atuh kalinya. Iya, Dahar bos yuk. kerja di sana. Yuk ya. Jalan yuk. Rangkaian nongkrong lain nama. Ai bujangan lagi lah, ngerokok. Pangnya itu. Oh, bohong lewat dulu. Orang sekarang. Woi, kamari di palak di ulang sieun. Mandi itu dak di jalanan. Iya kan, aduh. Ya. Ya. Ya begitu. Piraku geus dikieu mau dibere. Ayo keluar ke. Maknya make eueuh keur aku rek ini sakola teu boga duit. Eueuh. Sok, buru mana duit tolong. Aya. Buru kang gue aya. Tong suka buru bener aya. Aya duit. Tong suka buru. Mana ge masih aya. Aya. Tuh, aya. Jik-jik geus balik ini mah. Duh, orang kumaha jajan duit di palak kumang jenal. Kumaha di jalan yang kan kadek-kadeueuna. Heeh, nya aduh. Kumaha tuh? Yang bijaksana kayak itu kemang ledang. Kemang ludi. Atuh ayo ah. Mana kunaon teh? Naon? Tadi di palak. Palak kali. Saha nu malak wanian ting? Jenal. Aduh. Si Jenal teh budak mana? Bawa ka dieu. Saha? Sok diulah. Sok ngomong. Kumaha tadi? Kumaha caritana kumaha? Sateungeunah ya di palak. Sampai iki palak. Heeh. Jangan di palak. Jangan malah saha. Jenal teh budak mana? Suka sana. Oh, anak buah si Bos Ropen. Oh, orang tiang ai cara kitu nama lah. Semua bener. Oh, nomor udah kurang di palak. Orang tiang. Ayo orang motor lah ka aja. Ka mana khasna sabaraha acak-acak. Ayo. Orang tiang mana?